Sampurasun wargi sadaya di mana ayana mugia barokah sareng rahmati Gusti nyarangan ka wargi sadaya. Bapak Ibu sareng wargi sadaya, aya henteu diantawis para wargi anu kantos milari jalmi tapi teu aya alamatna. Urang tataros ka ditu ka dieu tapi da teu aya alamatna. Sesah sanes. Tapi cabe upami eta jalmi teh jelas namina, alamatna di mana, RT RW-na, kampungna jeung sajabina gampil ngajugjugna. Tah. Pangadeka Gusti dinten ieu sim abdi hoyong medar patali sareng kapastian. Ya, patali sareng jalan anu pasti mung hiji saurna. Mung aya hiji ieu tema dinten ayeuna patali sareng kahirupan. Yohanes pasal 14 ayat anu kagenep ieu ayat anu kakoncara. Sarasna ieu patali sareng obrolan para murid. Thomas naros, Gusti, paparin cenah abdi jalan karama. Ku Gusti diwaler ka Thomas. Kami jalana, kami kayaktian, kami sumberna hirup. Lamun henteu ku jalan kami, moal aya anu bisa datang karama. Tah, Bapak Ibu sareng wargi sadaya, ayat ieu ngebrehkeun ka urang patali kapastian henteu aya jalan sanes. Mung hiji jalanna. Saha nya Gusti Yesus ku anjeun? Ieu teh patali sareng naon? Patali sareng kasalametan wargi sadaya. Patali sareng kasalametan, patali sareng hirup langgeng, patali sareng sawarga moal menak jalan sejen. Saur pangadika Gusti dinten ayeuna. Kami jalan berarti anu sanes jalan. Kami jalan naon? Jalan ka sawarga. Kami kayaktian teh naon bebeneran. Lamun anjeun hayang ka sawarga bahasana, anjeun hoyong ka sawarga jalanna kudu nu bener saha? Kami saur Gusti Yesus. Naon deui? Kami jalan, kami bebeneran, kami hirup, sumberna hirup. Upami urang ngobrolkeun sumber, berarti seueur tempatna kahirupan, puseurna kahirupan aya di lebet Gusti Yesus. Naon margina ieu dikedalkeun ku Gusti Yesus? Kumargi anu terang sawarga mung Gusti Yesus. Yohanes upami urang ningal di pasal 16 ayat 28. Kami datang ti Rama, kami mulang ka Rama. Anu ngajelaskeun sawarga teu tiasa anu sanes. Henteu aya hiji nabi anu lahirna sateu acan Gusti Yesus wantun ngaku kami teh jalan ka sawarga, teu aya. Kumargi naon? Kumargi anu sanes teu terang. Mung aranjeunna ngabdi, aranjeunna ngawula ka Gusti. Percanten Gusti anu kagunganana. Tapi Gusti Yesus mah memang ajeuna mendaha dirinya eta margina sagemlengna anjeunna kagunganana. Saur Gusti Yesus, kakawasaan di sawarga jeung di bumi geus diserenkeun ka kami. Hartosna Kristus anu ngagaduhan kawasa, Kristus anu ngagaduhan sawarga, Kristus anu ngagaduhan sanes kantena. Pantes anjeunna layak disebat ku urang upami anjeunna kagunganana. Layak anjeunna nyarios kami teh jalana. Kami teh kayaktianana, kami teh sumberna hirup. Tangtos kuno sanes dianggap sombong. Sombong pisan eta teh pangadika Gusti. Lah memang leres. Kumargi naon? Kumargi anu ngedalkeunana, anu nyarioskeunana pribadi anu lungsur ti sawarga. Lebet ka dunya ngalap rupa manusia, wafat dina kai salib. Gugah dina dinten anu katilu, kanggo mintonkeun ka kawasaanana, kanggo mintonkeun ka asihna, kanggo mintonkeun ka agunganana ka urang sadaya. Bapak Ibu sareng wargi sadaya, hoyong lebet ke sawarga, tangtos hoyongnya. Teu aya jami nu alim lebet ka sawarga, sadayana hoyong. Teu aya anu hoyong ka neraka, pasti moal aya nu kersah ka neraka. Upami para wargi hoyong ka sawarga, mangga buka manah para wargi. Tampi Yesus salaku juru salamet. Saur Gusti Yesus, diwangsulan deui ku abdi. Kami jalana, kami kayaktian, kami sumberna hirup. Numutkeun rasul-rasul 4 ayat anu ka-12 di saalam dunya teu aya anu dipaparin kawasa ku Allah kanggo nyalametkeun. Mung saha? Mung Yesus Kristus. Buka manah wargi sadaya. Widian Gusti lebet ka namanah wargi sadaya. Saurkeun Gusti, abdi hoyong percanten ka Gusti Yesus kumargi hoyong nikmatan keendahan sawarga. Ieu sanes janji biasa, tapi janji ti Gusti ditulis dina kitab suci anu jantan ka percanten urang sadaya. Buka manah wargi sadaya jisim abdi sejak ngadoa kanggo para wargi. Nun Gusti Pangeran, hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan.
khusus nanada kanggo para wargi anu dinten ieu nyakseni ieu acara ngadangukeun pangadi ka Gusti bilih aya di antawis aranjeunna anu nuju hangham, anu nuju ngolemar, anu nuju milarian jalan bebeneran, jalan anu saestu. Abdi nanada Gusti barokahan aranjeunna mugi dijamah ku kawasara suci pinuhan aranjeunna ku kawasa di tempat anu pangluhurna supados aranjeunna oge nampi kabagjaan sapertos abdi-abdi anu waktos ayeuna parantos nampi. Upami aranjeunna anu parantos percantan ka Gusti Yesus berkahan masing pengkuh keyakinanana masing tetep teguh nyepeng keyakinan di lebet Gusti Yesus. Hatur dibunuhun Gusti di lebet asmana Gusti Yesus abdi nyangakeun panada sareng panuhun. Amin. Gusti ngaberkahan.